Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Razan Arzaki di kelas 10 MIPA 4. Di dieu sim kuring bade ngaoskeun sajak anu atos sim kuring damel. Nyaeta judulna teh sajak tentang buah dua. Kunaon sim kuring ngadamel sajak buah dua? Kumargi sim kuring teh ti ahli teh tinggalna di desa buah dua sareng sim kuring teh bade ngenalkeun kaendahan alam sareng desa buah dua lewat sajak nu sim kuring aos ieu. Wilujeng nyakseni. Pagunungan nu hejo, tur langit biru anu katenjo, pengkolan jalan-jalan landeuh, tempat urang sukan-sukan, endah alam desa buah dua, uplak-uplak pasawahan, kerelek cai walungan, tetep antep ngawirahma, endah alam desa buah dua. Tadeuna subur, tatenan makmur. Urang kudu bersyukur ka Gusti anu Maha Luhur. Panampoe lingsir mulon, geulikna suling kasuweur. Hariringna sato peuting, nambah tingtrim lembur kuring.